Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihin pinasti kersang hiang wini Dudi anti perantas lubung surga iya patepatan Kadua pangantan seja beber layar tarik jangkar ngampah dina sagala rumah tangana Pamugi urang sadayana dina upacara adat di era new normal. Pamugi urang sadaya sing aya dina Ginanyar kawilujengan urang sami-sami menegung ka Yang Maha Agung. Bila dangat ayeuna pamugi urang sadaya sing aya dina kalancaran mitra seni pawitan karena sanu dipupuhuan ku kersana Ibu Hajah Leni Siti Nurrohmah SSN Haris Penata Gening Samsi SSN urang sami-sami nyaksani prosesi upacara pamampangan panganten senja di kawitan Bray. Ya julkan tepuk tangan anu meriah kakek-kakek dua panganten. Selamat pagi kakek kedua panganten dina dangat ayeuna uang ngabagyakeun urang rajahan heula mudah-mudahan aya dina Ginanyar kawilujengan. Oke. Pun sapun kanu Maha Agung nu kagungan kun payakun jelek kadeg beral gumelar pangawasana sapun kanu Maha Agung nu kagungan kun payakun jelek beral gumelar pangawasana di langit pating karetip di dunia pating polisi gumelar di alam lahir bari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah bari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah raja dunga raja munah maring Allah dina ati anu ning dina rasa nu rumasa dina iman dina Islam kalawan nyebat asmana pangeran Allahu Akbar yang juru baksa urang bagyakeun kasep sinjang kiru kumaha cenah kula sejatinya wayang benjang ladrang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alana jada rempling kieu ya uyahan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tronton. I love you para penonton. Kecan ningali aya nu keprokna ieu teh. Cinyu ketepuk tangan anu meriah. Alhamdulillah dina waktu ayeuna aki teh ngarasa bagja. Ngarasa bagja urang bisa papanggih jeung panganten pamugi sing dijanterkeun kulawarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Dina waktu ayeuna aki teh tenyorangan mawa pamajikan deuleu. Pokona mah jauh di jugjug angang dieu teh jauh-jauh mau ka dieu teh mawa Jessica Iskandar. Duaan aki teh kira urang panggil Nyai. Ka dieu Nyai. Bagai bidadari hatimu. Assalamualaikum. Perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Allahu Akbar. Nah mana teh emang lagi baca, lagi pengen dibaca. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Punten ibu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Gusti, doa Abah Agung Jumsi. Naon? Ye, lain nepi ka kitu lah ye. Lagu kita tadi hayang ngigel ieu meuli kieu teh Gusti. Nu Abah Agung cing sakali deui laguna. Kalau asik katanya teler, jangan zaman sekarang. Lagu naon sia teh? Ngeunah eta teh laguna teh toka-toka. Aduh ampun. Abah, Euy. di mana teh ieu teh urang teh? Ieu teh di kebon kalapa. Ai sia kunaon baju barem seuri wae. Pokok kahansip Gusti. Aduh. Allahu Akbar. Hei, kamulah dieu sia teh. Ka dieu. Ai sia kunaon seuri wae sia teh. Kamana sia teh? Eta nepi ka kituna Gusti. Allahu Akbar. Ka dieu sini. Abah. Naon? Aya ngelieur loba teuing teh kieu ye. Keun wae. Dompet mah ulah teh ngahibur we. Di dinya rek sasalaman heula. Arek atuh sasalaman heula abahnya mudah-mudahan. Ieu kadua panganten sing jadikeun kulawarga anu sakinah samawa wa Odin, wa Ici, Warohmah sia teh. aduh kitu Allahu Akbar. Balalager urang dieu abah lalager kabayun heula ka panganten sasalaman. Allahu Akbar. Gusti Agung sing kareda milikna ieu. Aduh nepi ka kituna. Aduh Gusti ampun loba baronong sia ieu di kebon kalapa. Gelo sia teh. Allahu Akbar nepi ka kitu. Kabelah dia ya. Aduh hatur nuhun ya. Pokok hansip urang mah penek ya. Gelo sia. Ulah sok kitu sia teh. Atuh Bang. Haturan cenah ka kepala warga sadayana nya. Aduh ampun. Sok. Allahu Akbar. Nah, ieu maneh. Aduh ibu hatur nuhun mini balalagar urang kebon kalapa jajal karana awet ae ce. Kenae sok. Aduh ampun. Tuh kabelah dia tuh. Ka mana? Aduh Gusti mini balalagar. Sasalaman anu dieu. Allahu Akbar. Aduh. Aduh hatur nuhun. Aduh Gusti nu bagus. Aya kene tilbur tengah ka dieu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim sia.
Akbar balalager urang dia Gusti rumahku. Aduh, balalager. Beki berdua. Woi, ayo ka dia. Aduh Gusti rumahku. Ka dia sel, ka mana sel ka dia? Nyawer heula sini. Allahu Akbar. Bapak ka dia, Pak. Gusti. Alhamdulillah. Ieu teh aduh ieu teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, iya aya deui ieu. Aduh asok. Geus. Aduh, Gusti Maha Agung nepi ka kieu na ya. Yuk atuh urang pakaulan we mending ayeuna. Aya kene kala sakedang. Sangka dia jumsi. Sia teh kebatu di butuh si. Allahu Akbar. Woi. Aduh. Astagfirullahaladzim sia teh. Pakai jeung nyisatkeun belaku. Hatur nuhun. Allah jazakallahu khairan kasiron aya kene kitu. Aya kene keur balalagan urang dieu euy. Urang dieu. Allahu Akbar itu. Ai mana ngudang saha Ieu kala. Ampun teuing aing. Tolong. Dibekep aduh Gusti Agung. Amit aing. Padahal mah ngeunah geus ka dia. Hei. Yuk urang pakaulan geus urang ka dia. Sok. Awas
Mitra Seni Pawitan Pagelaran. Sami mangrubekeun harian rampak gedang bari sabitokeun di Mitra Seni Pawitan.
Kali panitia kendangnya biasa di beres kiri langsung kawi. Allahu Akbar. Nah, di mana heureuy wae sia teh? Tenden di handalem sieum tuna di hanjuang sieum sampeureuan ayeuna jagang da jembar pangampura. Sakitu panginten kasep ti Aki, mudah-mudahan malah mandar katapi kalian kebingahan. Salajengna urang sami-sami karena prosesi acara sawer panganten. Mangga korsina ditambut dua ibu. Salajengna urang lajengkeun kana prosesi acara sawer panganten. Mohon terutami anu bade mulung mah tiasa calik wae nya ieu mah mangrupikeun kangge pengabadian dokumentasi. Mohon kangge para pemulung sawer tiasa nyalikan wae kursi tantosna. Mohon ieu anu urang lajengkeun kana prosesi acara nu salajengna nyatana prosesi sawer panganten. Haturan teh dia mangga bade dipalih dinya tetapi kapalih dia laku saya kapalih dia wae begitu nya. Mohon dina danget ayeuna urang masih kena direncangan ku mitra seni pawitan kalarasan anu dipupuan ku kersana Ibu Hajah Leni Siti Nurrohmah SSN kali asam sin oge tantosna katingal. Mohon tas aya Ibu juru kawin atas subirek deui di Tatra Kabupaten Sumedang kersana Ibu Hajah Dia. Terus tebirek deui nya mohon dia normal lagi tek dina danget ayeuna pantas aya di palihan dia pamugi urang sadaya sing aya dina Ginanjar kawilujengan ku mangrupikeun prosesi sawer panganten. Apa? Naon? Barudak di dieu ngarapan we bujur. Heueuh teuing. Kumaha ieu teh masih kecil geus ieu nya resep kanu bujur ieu amu. Aduh ampun. Ya dina danget ayeuna oge urang disponsori secara langsung nyatana ku Andri Salon. Ternyata sibirek deui Andri Salon make up wedding organizer tiasa langsung ka Andri Salon. Tantosna dina danget ayeuna Andri Salon baris ngabagyakeun gawe bareng sareng mitra seni pawitan. Pamugi urang sadaya sing aya dina Ginanjar kawilujengan. Dina danget ayeuna urang oge di dedel secara langsung ku YouTuber Kabupaten Sumedang di antawisna aya Dani Subagja SSN,
sareng kersana Jenal Arifin Channel. Tantosna tiasa ditonton langsung nya ka Jenal Arifin Channel tiasa di like, subscribe, komen, share na tiasa langsung. Iya prosesi acara ayeuna diliput secara langsung tiasa ditonton ulang di YouTube-na Jenal Arifin Channel. Mohon. Oke tiasa di subscribe nya mohon atos tebirek deui. Mohon si Ujang Jedag anu teu tatosna teras-terasan teu eureun-eureun manggung gitu. Teu anu manggungnya nabeuh nyalira nya namanya. Mohon haturan Kang Eka UH Entertainment. Oke didanget ayeuna didedel ku Neng Arimbi nu tos teu birek deui si siap sareng Ujes Production mana Ujes? Alah ieu bade mohon haturan ti Silokaan Entertainmentnya ti Ujes Production Arimbi nya tos teu birek deui ieu si Ratu Kuya alhamdulillah. Oke di dedel langsung ku Surya Collection anu tiasa di palihan Kabupaten Sumedang nya didadangan maka urang lajengkeun kana tadiah mohon sawer panganten didadangan enoge urang disponsori langsung ku DA Production Sound System nya hatur nuhun Kang Anjas mohon wilujeng macan tugas we ieu mohon nya aya prosesi acara sawer panganten. Mangga dipali luhur ibu, mangga sok. Sok. Bismillah urang kawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur Rahim sembahan urang sadaya puja Sri alam hakim diaumal akhir muka Gusti urang tumut nedapi tulung pangjaring hedap ginanjaran baca tepung rame jatuh krami muka lembaran carita sembahan urang sadaya puji mungka Gusti menyepeng sari alam hakim diamal akhir mungka Gusti urang tumut tedapi tulung pangjaring pamungkas kana ngariung duda jembar pangaksami duda jembar pangampura sakit tunu kepi hatur muginya aya berkahna kanggo panganten sekali amin ya Robbal alamin mugi Gusti nang tayuan wur awur artosna di awur awur wur awur artosna di awur 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 artosna di awur awur di awur awur
Aduh aya keneh geuningan itu. Aya keneh Gusti nu Maha Agung geuningannya musik tos reng sage aya keneh. Alhamdulillah tatosna ngatur kenuhun Kang Eka Mitra Seni Pawitan ada tatosna tekenat-kenat ngiring mensukseskan secara langsung. Nyatana dina ngadahupna Teteh Yuli Levianti SPD sareng Arobi nya mohon. Atos tiasa nyalikan di korsi nu patos sayogikeun. Salajengna urang lajengkeun kana mangrupikeun rangkaian acara aya bantayan panginten manawi parantos disiapkeun Kang Eka Andri Salon. Mangga iya dibantos langsung ke keresana ti kru ti Andri Salon.